Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di podcast. Iya, arek cacahan bae jeung acong lah, tapi ulah poho ka dulur-dulur anu di mana wae ayana, anu di Bandung, di Bogor, anu ujung kulon. Ulah poho subscribe, like, komen. Pokoknya mah kasadayana we lah, anu di Malaysia, di Singapura, di mana-mana wae pokoknya mah. Pokoknya mah sebumi melah. Ya, gitu we pokoknya mah. Cong, kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat. Syukur ai sehat mah Cong. Tapi eta neuk nanya ka Acong ieu. Elon. Cong, Acong ieu geus terkenal ieu, geus jadi artisna beneran. Salah. Iya, atuh ceuk babaturan bae Acong jangan geus jadi artis. Geus terkenal bae pokona mah lah. Oh, enak lama. Wae Oh, asal wae gitu. Oh, aduh. Cong, Apakah anu sok ngeuleuh video-video teh kalau wae oh, eta ngetopna Cong. Bisa ambil ngeuleuh teh pokoknya mah sisilian deh. Oh, gitu. Tapi Acong arek diteruskeun moal ieu. Atuh terusin lah atuh. Hayang pilar. Apa muncul ala pandahan teh kan ada petana teh pandahan. Atuh RT mengadoakeun bae Cong, sugan bae terus pilar gitu. Sudah ulang bulan lah. Acong, Hai, ari umur Acong sabaraha ieu sabenerna? 18, Sabaraha? 18. 18. Heh. Ayah Aku ini kuat. Ayah kumisin saya nyemutan perawatan punya anak merah. Luang banget. 18. Cong, atuh ieu mah budak genes ya mah paling 13 tahun meureun, Cong. Oh, itu delapan acang mah. Coba gaya ala ABG lamun bener-bener umur 14 tahun coba. Gaya anak teh gaya anak. Iya. Aduh kieu tah. Aduh, beres Emaknya deui. baik kayaknya. Kumaha? Oh, gitu. Amun jadi berapa tahun tuan? Oh, urang mah sekolot lah, ulah ditanya umur pokoknya mah. Pokoknya bertanyaan lah. Lu nggak enak mau membantu data. Urang mah umur Acong 22 tahun. Jadi beda berapa tahun yang Atuh saeutik beda anak. Oh, Kolatan Acong jeung urangnya. jangan lah. Oh, gitu. Biasa belah melotot, Cong. Terus Acong, bobogohan kumaha cara nembakna eta hayang nyaho? Oh, Coba. ini mah jahate itu, pokoknya mah ajak kemuan teh ya, oh. Oh. Terus cetan apa kumaha, Cong? Atau ini mah kita lah, ya mah. Oh, cetan. Tapi sesudah cetan ketemuan apa kumaha, Cong? Atau di amalan di mana temuan temuannya itu. Oh, gitu, Cong. Apa di mana ya menurut temuan ceweknya sebenarnya lah bener. Ai urang mah krieu nyorang, Cong. Umur sakieu 22 tahun ketemuan. Aing lain dibawa ka imah, Cong. Terus Dibawa ka ruyuk cau aing. itu sama Atuh mah cai aing tong minum. Bayang minum. jangan nanya mah. Atuh eta mah urang mah lah kumaha milik meureun nya ketemuan ge. Atau menjalani nembak cewek kumaha deh. Ai urang mah Cong lamun nembak cewek teh kieu, Cong. Wah, Aduh aing izin Cong euy. ay, kan ulang buat jujur banget. Kan ay ngomong ay, ya waris ada yang ngomong. Oke, urang geus jujur Cong, urang nembak cewek kieu. Neng, ari neng semoga kabogoh encan. Gitu, Cong. Aduh cewek teh jawab. Pugu kami mah mamang semoga kabogoh urang disebut mamang, Cong. Atau dilihat ya itu mah. Lah disebut nyirah teh jarum masa itu mah ABG urang mah itu mah 17 urang mah 22, Cong. Masih kita malu kita mah. Beda berapa tahun? Atuh urang disebut teh ge mamang, can mamang mah di cenah nganyang ka kami meleutik kayak gitu, Cong. Alaman nyoni kumaha eta? Kamu nyepetan cewek. Pengalaman urang Cong urang mawa cewek. Ceuk babaturan teh ceuk batur bae nu neuleunya. Mang eta anakna cenah apa? Saha? Gitu, Cong. Benar itu mah bapak itu. Atuh jawab yo bapana. Ceuk urang teh Cong, bari jeung urang isin teh anya. Mana amun tuh jawabnya kan. Bisa ditanya teh kumaha tuh?
Atuh orang depan kudu jujur, depan jujur merurang ka acong kos gitu. Oh, ya. Nah. Ari acong eta cukuran naon? Kurang cemek, Cukuran semek. cemek. Anu pinake cemek. Oh, zaman ku ari Oh. pan urang besekolot cong teu nyaho. Aku nanya HP. Kuat kok kena matenan. Anu mana? Kamu nanya. Apa yang bener kamu ini? Oh, jadi eta cukuran cemek nu kitu. Amun belas dua meter cemek. Oh, semek. Ya. Aduh, Cong. Cong, ai cukuran cemek teh nu kieu, Cong. Kamu nanya. Mas tanya. Ya iya, Cong. Atuh kudu nanya pan urang mah teu nyaho kumaha cukuran cemek. Cemek. Tanya. Cemek. Tarik gitu. Ayo ngomong padahal. Ya. Urang bobogohan, Cong. Sebenarnya geus loba. Aya meureun 5 kali ge. Masih kumaha meta. Maksudna cara kumahana cara nembakna apa kumaha? Nembak na. Ya, cara nembakna, Cong. Urang mah kieu ye nya. Urang peragakeun nya meulanan meureun. Terus jelas tentunya. Kumaha kan pemilik kita mah tidak kita enaknya. Kieu, Cong, adi ge. Tah, misalnya ieu mah nya. Apa ini? Misalnya. Neng, aku suka sama kamu. Aju cek cewek nanti ya. Cilak kieu. Aju cek cewek nanti ya. Kayak cana nungguan heula urang 2 poe. Itu tah nungguan 2 poe, Cong. Eta masih PHP-keun. Teu di PHP-keun, Cong. Teu di PHP-keun tah. Anggeus kitu teh menang 2 poe ditanya deui. Aju cek urang teh kieu. Mana ya? Wari neng, deuk diterima moal. Aju dijawab, dikebe ku urang. Tarima di kieu ku urang. Meleleh manehna, Cong. Beunang ku urang. Anak-anak masih dipelet nih. Entok normal, Cong. Cuma pelet bae. Pelet mau lah kembali. Atuh, wari mah pelet dan pelet Jepang, Cong. Oh. Anak penyau. Doang aing tah bicara nembak kitu. Jawaban anjalan. Atuh kieu, Cong, cek aing ge. Neng, aku sayang sama kamu. Set. Tuh. Selebeo kieu. Saya waktu peko. Lain lamun cek orang Korea mah sarang heo, lamun cek orang Jepang mah teru, lamun cek orang Indonesia mah kieu teh apa? Cong, lope, lop maju gitu. Kamu waktu peko kumaha eta? Iya mah kekuk mah acong gitu. Wayahe. Acong. Acong. Ini saya yang Aing kada mencet susu. Jumatan neng mah. Jumatan Cong. usaha John. Jumatan. Aduh. Nama anak mahal sih. Asyik kumaha aing. Aing mangge ka sedih, Cong. Nama anak waktu ini atau masih mau lah senang aja. Atuh lain nih, Je. Coba deh lihat ge. Peragakeun. Wayahe. Sebenarnya mah atau mau lucu eta. Penontonnya pasti lama-lama. Lamun cek zaman ku ari mah selebeu gitu merenya. Mereka teh selebeu. Selebeu ya. Nah. Ang bosan di sini siapa itu? Tapi nyulik betul. Acong. Rasana ieu jeung ngobrol jeung Acong dia resep ieu. Urang terus sedih ge ka ieu beudeula aing ceurik, Cong. Jadi lawannya, lama tewas di lain mah. Kamu lawan mah, mau lama.
kapan cong orang beremis kebel teu papanggih cong maneh acong nanya bobogan ka Joni geus tah Joni arek nanya deui ayeuna ka acong Nanya naon? acong bobogan geus sabaraha kali 10. 10 ragam cara nembak na kumaha acong Yan ya. coba peragakeun coba Akhirnya Coba. lahapnya. terus Lahapnya ho. cetan Masih anak kemudian di mana di tempat itu ho. Terus, nah, biasanya kan malam minggu sok ramai keluar. Oh, biasa kan daun-daun di taman, di kafe gitu ya. Kalau ngobrolnya kan keduaan. Kan lulunaknya di pasar ke lulunaknya. gitu Iya, iya. Salah itu ya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Misalkan aja, misalkan mereka sini awalnya mikir di mana kamu lahatnya nama, di mana sini? Terus ya mau kamu sini awalnya mau ya, ini jadi ya. oh jadi lamun geus mau jadian Ya, ini semua nama kata Ismaan ya. ai urang mah cong cara nembakna lain gitu Wah. beda-beda Oh, ai nu langsung neng urang bogoh ka sorangan diterima syukur henteu syukur lamun henteu diterima urang mah gubruskeun maneh ka walungan ditarik leungeun urang musnya. kan ditarik oke sana urang resep ke sorangan tuh urang mah kitu Orang makin ya. Asli akan pokoknya makan ya. Orang kan utuskan. Nah, orang kan yang melanjutkan yang dia. Cepat aku jelek. Yang aja yang penting itu pokoknya mah. yang penting selebeo gitunya pokoknya mah Pokoknya mah itu prinsip yang dia ngomong. acong boga ka boga 10 coba sebutkeun ngaranna sasaha Eko amat nih. iya tuh kudu kepo cong Ya, akhirnya si Mariam, Mariam si Mila, Mila si Ayu, Ayu terusnya si Putri, si Putri terusnya Santini, Satini terus si Eka, terus terus si Perak, terus terus Markoah aya si Alkoa, si Anung, si Tuna lain, saha si Awah, aja. cong si loba amat urang mah 5 ge pararoho ngaranna cong Di Alkoa ini mah, dulu hasil. gitu Depan, jangan kuat mah kuat sih. Dulu depan, enaknya gitu, ada mah ada pecahan batu masih. Ada artis itu, kamu layak, pada depan teh, kita selfie, kita anak mas. ai mata sia acong na ka mana Ya, saya itu kayak acara berarti urang sakieu bae nyen video cong atau sakit mainnya, aku mau lakukan jalan ya. Gitu Soalnya masih lakukan jalan main selalu rumah acara sibuk kan ulang masih sibuk. mas gay acong nak balik mah Ayo, balik ya. oke guys Ayo. Wayahe. Isi acong mah pinter. Wayahe. Kiku. Uy, astagfirullahaladzim. Tadi nangis balik sih ya? Hah? Nangis balik tadi? Si Acong. Ayo mah. Si acong. Tadi nu ngobrolnya yang saha? Kenapa sih ya? Acong murun. Acong. Hubungan tegedong sih ya tadi. Si acong. Nu ngobrolnya yang saha? Si Asan. Kenapa ayo mah? Tadi ngobrol dia jeung urang. Coba si waya dong si Asan coba bisa ento. Dong si Asan tadi. Jangan tanya jalan. Wah. Waya. Kiku. Gitu. Jangan nanya. Waya. Kiku. Lain sia, lain. Tadi mah pinteran. Pinteran si Asan mah. Ayo mah Acong nih. Benar. Coba ya, acong gitu.
Acong. Aing ujung aing di dia tadi sage. Ya aing mereka bulu aing mah. Ay silakan yo pinang-minta. Pocong belum. Iya, si ano iya. Aing mereka bulu ih. Terima kasih. Tolong di-subscribe di channel ieu di karyaku. Na dua ujungna ulah poho. Na dua ujungna. Orang Kulon, orang Rangkas, pokoknya sebanten kabeh orang Bogor, Cianjur, orang Garut. Pokoknya masa bumi nih. Pokoknya mah se-Indonesia bahkan di luar negeri juga ada yang nonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.